Naon prokon? Protokol merenjang. Tak prokon. Hehehe. Protokol. Prokon. Protokol. Tah eta protokol. Urang jadi youtuber lain dengan duit saja, tapi urang utamakan hasil karya. Anu mata tong ngarampangkeun saria, apalagi ngarendahkeun sabar, ngahina sagala aya channel. Jika Mang Akik itu teh cing orang tanyakeun nanaonan ngadagangkeun kerupuk itu dijual mah. Mang Akik Gimana Ren? tuh di situ sama ngadek lain Mang. Kamari teh kan abi teh meser kerupuk ka warung Kintis. Kerupuk. Ya, Da amang di kamarina dan kerupuk teh kintis. Kumaha kitu? jadi kieu. Kamari teh kan urang teh bade meser kerupuk. Tapi ku Kintisna teh dijual. Ah, lu bener ya teh. Bener Mang Akik. Ah, ieu mah mun panggih isukan bari dagang kudu bari diobrolkeun ieu mah. Moal bener ka dituna. Balong teh loba coblong. Saat lain. Balong teh. Kemu kudu di pelur sudah batak balong teh. Kan udah milik gede. Asa. Wayah kieu si Aki masih ngabalik-balikeun bumi. Sampeutkeun. Ki, Ya, wah kieu masih ngabalik-balikeun kene bumi. udah kumaha anjang boga udah aku kasih cukai teh darekeun. Tapi ki ieu geus ngalajeun yang nyeun sapu. Papasan Baralak nya di mana? itu nyepeng marurag daun kalapana di alawe ku abi. Ya. Lah. Yang nah ayeuna mah loba jelema bieu nanti ditaruh tumpan. Kan ayeuna teh keur aya wabah, kudu mematuhi protokol kesehatan. Naon prokon? Protokol merenjang. Tak eta prokon. Hehehe. Protokol. Prokon. Protokol. Tah eta protokol. Jadi arurang teh kudu mematuhi 3M. Kelak. Aki asa apang tilu emah. Naon wae? Lah anu ka hiji teh jaga jarak nya. Anu kaduana pakai masker. Tah anu katiluna teh cuci sabun pakai tangan. Naon cuci sabun pakai tangan? Cuci tangan pakai sabun. Oh, nama maklum atuh Jang, kita capek nyer gawe.
10 25 lumayan. 20 jang ka bos isur 5.000 jang kurang. Neangan isugan kisah jang nambah-nambah. Ki abi wih heula ki. Jang. Hoyong nyatu. Ini sok atuh ngomong. Nah, sok enggak. Sagala aya channel. Bulan maghrib nih teh. Aya channel. Sagala aya channel. Sagala aya channel. Kisah bercerita tentang seorang sosok, dia berasal dari pelosok. Lahirlah seorang anak dari rahim jemok. Pada pagi buta saat ayam berkokok, lucu manis. Kebeneran si Aki. Aya naon jang bakek? Tadi si Uren ngomong beli kerupuk ke Aki. Aku Aki teh dijual naon maksudna? Ari Ujang, Aki salah naon? Kan kamari oge, Ujang mah teu nitah ngajual. Aya oge ngomongna nitip. Nitip ya. Siap. Basrek. 何お前はもう死んでいる。Wah, kieu si Abah keur malik-malikeun bumi. Teu nitah pangjualkeun, teu nitah ngajual. Aya oge Ujang ngomongna. Nanaonan ngajual kerupuk ayo teh dijual mah nitipkeun kerupuk. Ki, naon maksudna kamari si Uren ngomong ke Aki? Ari Ujang, Aki salah si sana juga gituan wae geura. Ana teu naon deuna. Wis sama kakak emosi kasih Aki. Perem yang perem. Sebenarnya kok gituan jauh. Sia teh. Apa anu tilo emah? Naon? Kan teh jaga jarak. Action. Sudah sigana jeung kiri wae. Da mana nih Haji Dandi atuh da. Kuduna urang teh. Perem geura perem. Urang di shoot Lain kamari teh urang teh kan bade meser kerupuk ka warung Kintis. Hayo aya. Cikain we. Patiluna teh cuci sabun pakai tangan. Naon cuci sabun pakai tangan, cuci tangan pakai sabun, lain cuci sabun pakai lin, lin kitu, lin kos Aki. Action. Tuh balik barang bere teh. Bang beren naon mah? Kamari sayur timang emuk meni hasem. Oh eta pantan sayur hasem lagi. Penggilapnya like, komen, jeung Subscribe. Tah tingali tadi anak takol loncengna takol me. Tinggalin nya. Tinggalin. Oke. Anu mata tonga garampangkeun saria, apalagi ngarendahkeun sabari ngahina. Sagala aya channel, sagala aya channel, sagala